ciri bakti kasalaki, ciri bakti kasalaki istri nu sae aya 3 rupa. Nu kahiji idana dorta ilaiha sarotka, istri nu sae mah ditetep nu jadi salaki tetepanana matak tenang. Kan sabalikna sok aya anu ditetep nu jadi pamajikan salaki ngadadak hayang jujual, hayang ngagadekeun barang, hayang nginjem duit ucelak kecelok, sabab tetepanana aya tekanan. Nu kadua wa ida amartaha atau atka kedah taat kanu janten salaki, oyong ibang salaki ku cai haneut wayahna kedah naheur. Nu katilu wa ida hibta anha hapidatka fi maliha wa nafsiha, biasa ngajaga kahormatan salaki kahormatan kulawarga sanajan salaki teu aya di bumi. Ulah ieu mah salaki init pamajikan leungit atuh diumumkeun di masjid, sabab leungit pamajikan Gusti amin amin.